Faidatun ari hiji faidah. Naon ari faidah teh? Ari faidah teh nyaeta perkara anu berguna, perkara anu bermanfaat, eta disebutna faidah. Jalilatun anu ginding anu hade. Ruwiya diriwayatkeun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu amin ya Allah. Naon annahu sanyana Abi Hurairah qala parantosna dawu Abi Hurairah dakhala lebat sa Rasulullah dalata yaumin dina hiji poe alab natihi kaputrina Rasul Fatimah tegasna Siti Fatimah. Fatimah Az-Zahra tegasna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Fawajada teras mendakan kanjeng Nabi ka Fatimah tathanu barina meprekan atau nutuan itu Fatimah sya'iron kana kacang, nutuan kana kacang sya'ir ala roha dina panggilingan. Cek urang mah manual kalau masuk air panggilingan manualnya kayak mau blender menulis canggih. Wahya bari ari itu Fatimah kalau kieu eta ceurik Fatimah. Faqala teras nyarios bahwa Siti Fatimah saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma jeung ari naon yuboki anu nganyerikeun, lain nganyerikeun, nganyerikeun anu nganyerikeun, nyerikeun itu maka kakaan jeung ya Fatimah tahe Fatimah la alka mugia teu nyerikeun salawat Gusti Allah laki ka anjeun. Faqala tasnya yos Fatimah ya abadi he bapakku abaka geus nyerikeun naon teh geus nyerikeun ni kakuring naon hijrul roha batu panggilingan wasyukrul baiti jeung karipuna rumah tangga. Jalasa teras cari saha Nabiu hingga hadis sandingan Fatimah pakola teras carios Fatimah ya abati bapakku min fadlika tina kaunggulan anjeun tas alu mugi nyuhukeun anjeun alian ka Sayyidina Ali ayastariya kana yen meuli itu Sayyidina Ali ayastari kana yen meuli Sayyidina Ali litikeun kuring jariatan kana pembantu litu'ina supaya nulungan itu jariah ningka kuring ala tohini kana ngagiling tuangan atau kana nutuan wa ala syubil baiti jeung kana katunggulna rumah atau kasibukanana di imah. Falama sami'a maka sama-sama sangadang usaha Nabiu sallallahu alaihi wasallam. Kalau maha karena curhatannya itu Siti Fatimah, karena cariosana Siti Fatimah. Koma dah nyantu tati kanjeng Nabi. Wajah jeung
datang atau ngadeukeutan Kangjeng Nabi ila roha kana batu panggilingan atau kana panggilingan. Wa aqada dinana Kangjeng Nabi asy'iro kana kacang diadihi ku pandangan Kangjeng Nabi al-mubarakati nu diberkahan asyarifati anu mulia. Wa wada'a sareng nyimpen Kangjeng Nabi hu kana itu syair firroha dina panggilingan. Wa qala sangeus Kangjeng Nabi kana lapad bismillahirrahmanirrahim. Pada roh teras muter itu roha wahdaha bari saijina roha biidnillahi kalayan izin Allah Ta'ala. Pasoro maka jadi Kangjeng Nabi yahbitu etamurakeun Kangjeng Nabi laha kana roha asy'iro kana syair biadihi ku pandangan Kangjeng Nabi al-mubarakah. Wa hiya bari ari itu roha tadru eta muter itu roha wahdaha bari saijina roha wa tasbih jeung maca tasbih itu roha Allah ka Allah ta'ala bilugotin kalawan pirang-pirang bahasa mukhtalifatin anu beda-beda hatta parogo sehingga paragat non asyairu adalah sehingga bubuk sehingga beres non asyairu kacang syair. Waqala tasariusan Nabi sallallahu liroha kana roha panggilingan uskuni rucicing anjeun biidnillahi ta'ala kalayan izin Allah. Pasakana rucicing itu roha wana tokot jeung ucap roha biidnillahi kalayan izin Allah alladzi anu ampoko anu geus bisa nyieun naon anu geus nyieun nyarita Allah kula syai'in kana saban-saban perkara. Pakola teras ngobrol roha bilisanin fasihin kalayan lisan anu fasih Arabiyin bahasa Arabi. Ya Rasulullah, Rasulullah, walladzi demidat bahasa parantos putus itu lagi kata anjeun bil haqqi kalayan hak nabiyan kana jadi nabi wa rasulan jeung kana jadi rasul. Lau amarta lamun marentah anjeun ka kuring an adhana kana yen nutu kuring syairul masyriqi kana kacang aya di belah wetan wal maghribi jeung di belah kulon la tohantu tah yakin nutuan kuring hu kana itu syair. Kulahu kedesa sakabehna itu syair. Wa ini jeung saestuna kuring sami tu eta muping kuring di kitabillahi ta'ala dina Al-Qur'an kana ayat ya ayyuhalladzina amanu al-ayat. Ya ayyuhalladzina eling-eling jalma-jalma amanu anu aliman itu ladina. Kudu ngaraksa marane kabeh angkusakum kana pirang-pirang diri marane kabeh. Wa alikum jeung ka pirang-pirang ali marane kabeh naron kana neraka. Wa kuduha anu abi suruhna itu nar annasu eta jalma-jalma wal hijaratu jeung batu alaiha eta tetep dina itu nar malaikatun ari aya malaikat giladun anu pikasieun. Tentunya pikasieun teh bengis sadidun anu kejam layasuna teu nyieun dosa atau teu maksiat malaikat Allah ka Allah makana perkara amal nu parentah nu parantos marentah Allah ka malaikat wayam aluna jeung mari damel itu
malaika maka perkara yumaruna diparentah itu malaikat itu maka sieun kuring ya Rasulullah an akuna kana yang bukti kuring minal hijarati eta tina pirang-pirang batu alladzi anu yadkhuluna anu bakal asup itu lati annaro kana neraka ya diriwayatkeun ti Abi Hurairah bahwa dina hiji dinten Kanjeng Nabi lebet kabumi putrana kabumi putrina nu namina Siti Fatimah. Siti Fatimah teh nikah ka Sayyidina Ali. Begitu lebet kabumi Siti Fatimah sing horeng Kanjeng Nabi teh mendakan Siti Fatimah nuju nutuan kacang dina panggilingan gitu ya, jeung ngagiling kacang dina panggilingan. Bari eta Siti Fatimah teh ngagiling teh bari ceuri gitu. Ditaros kusaha ka Rasul teh, Siti Fatimah kunaon atuh anjeun make ceuri? Naon mata anjeun jadi ceuri teh? Di bumi nuju nutuan kacang bari nangis. Saur Siti Fatimah, saur Rasul, mudah-mudahan Allah henteu nyerikeun ka anjeun. Saur Siti Fatimah, bapak, anu matak nimbulkeun ceurik abdi teh lain Allah, tapi nu matak nimbulkeun ceurik abdi teh ieu batu panggilingan jeung katungkul kacape karipuh abdi dina ngurus imah. Inti nama Siti Fatimah teh mengeluh capek abdi dari bumi kudu masak, kudu ngakeun, kudu ngagigihan, kudu nutuan gitu. Beres itu pajalasan teras we Kanjeng Nabi teh cari gigireun Siti Fatimah. Teras we nyarios Siti Fatimah teh ka Kanjeng Nabi. Bapak kalayan kaunggulan bapak panitia sama bapak teh nyarios ka Sayyidina Ali. Nyarios naon Siti Fatimah pangwartoskeun atuh ka Sayyidina Ali supaya Sayyidina Ali pangmeserkeun blender pangmeserkeun pembantu pangmilarian pembantu jangan mantosan abi ngurus rumah tangga ngurus kasibuk dina imah pangmeurikeun mesin supaya abi teh ngurus rumah tangga teh gampang enteng gitu. Kumaha tah geus kitu teh begitu beres gitu Kanjeng Nabi ngupingkeun kana caresan Siti Fatimah, Kanjeng Nabi tatih. Ternyata tatihna Kanjeng Nabi lain bari menakan Sayyidina Ali, tapi justru Kanjeng Nabi nu ngagiling nyalira. Ngagiling kana kacang bari Kanjeng Nabi naon nyanda kacangna lebetkeun kana tempat panggilingan. Tuluy Kanjeng Nabi begitu ngalebetkeun kana panggilingan maca basmalah Bismillahirrahmanirrahim dengan sendirina eta panggilingan muter sorangan tanpa diatur uleueun. Kanjeng Nabi ngaulkeun kacang wah kana blender cukup ramah lain blender bagus pugunya otomatis cuma panggilingan manual. So Rasul bari ngalungkeun kacang Bismillahirrahmanirrahim muter eta panggilingan. Sok ajaran PNB anggar yang cici jauh bibit billah tas Rasul teh murahkeun kacang begitu ngagiling muir rungkeun lebetkeun ku Kanjeng Nabi ya wa tasbiha tuluy eta si panggilingan teh maca tasbih kalayan bahasa beda-beda sampai kaberes. Begitu beres nyarios Kanjeng Nabi kana eta naon panggilingan Kanjeng Nabi panggilingan kudu cicing anjeun betah ya Allah biarkan ku soe Kanjeng Nabi wana tokot ngucap eta panggilingan nya
ngucap biidnillahi kulasin faqat bilisanin fasihin cek panggilan teh kieu ya Rasul demi dat Allah nu parantos ngutus anjeun sebagai nabi jeung sebagai rasul cek panggilingan lamun abdi dititah ku baginda Rasul supaya nutuan kana ieu kacang di belah wetan nepikeun ka kulon oge kuring rek nutuanana eta cek batu lain panggilingan manualnya tapi mencek urang mah siga namanya siga coet coet siga coet cek coet ngomong kieu eta coet anu nutuan Gusti Rasul lamun abi dipiwaran ku Gusti Rasul piwaran nutuan ieu kacang di belah wetan nepi ka belah kulon ku abdi erek bade abdi mata batu ngobrol gitu. Nah hadirin malik mangna kitu karena abdi nguping kana dawuhan Allah bahwa anu bakal jadi suluh neraka nya eta jelema jeung batu sok sieun abdi nu jadi batu bagian dina jadi suluh neraka. Bantu ngobrol ka kanjeng Nabi Muhammad abdi sieun jadi suluh neraka eta batu. Nah singkat cerita tidinya fa itu ya Rasulullah abdi sieun Rasul karena abdi sieun maka abdi bakal turut ka baginda abdi bakal turut ka Gusti Rasul nu diparintahan ku Rasul naon ka bari dilaksanakeun cek eta panggilingan cek eta panutuan. Faqala tasdarius kanjeng Nabi laha kana itu roha abasyiri kudu bunga anjeun batu fa innaki kana sanyana anjeun min hijarati qasri Fatimah az-Zahra eta tina batu gedungna Siti Fatimah fil jannati di surga. Batu anjeun kudu bunga anjeun teh bagian tina batu nu bakal dijieun imah pikeun Siti Fatimah di surga. Painda dalika palihat bunga eta batu parihat bunga naon arroha batu wastabsarot jeung bunga batu wasakanat jeung cicing batu roha maksud. Faqala tasnariosa an-nabiyyu li ibnatihi ka putrina kanjeng Nabi Fatimah tak tegasna Siti Fatimah lausa alam ngersakeun saha Allahu ya Fatimah tuhai Fatimah latohanat tah yakin nutuan itu roha punten tah yakin nutuan laki pikeun anjeun naon arroha panggilingan atau mutu lah ulah panggilingan mutu karena aya panggilingan maka berarti ngagiling ari membat tapi kita baheula panggilingan teh tina batunya dipuyeur kieu tah dipuyeur panggilingan teh lamun ayeuna mah nu masih aya di daerah Jepang daerah Cina jadi lebih ngagiling teh kan di urang mah ikieu teh mah teh di luhur kitu di ngepres batu jeung batu walakin jeung tetapina aroda maksud sallallahu Gusti Allah taala ayat bakal nuliskeun Allah bagi pikeun anjeun al-hasanati kana pirang-pirang hadiah wa yukafiru jeung paratan Allah lagi pikeun anjeun as-sayyiati kana pirang-pirang kagorengan wa yurfi'u jeung ngangkatkeun Allah lagi pikeun anjeun ad-darajati kana pirang-pirang derajat ya Fatimatu ayyu mamra'atin tahannat ayyu mamra'atin ari sawe awewe tahanat anu nutuan imro'ah di jaujiha pikeun salakina imro'ah wa auladi jeung pikeun budakna pirang-pirang budak itu imro'ah illa kataba kajaba nulisa Allah Gusti Allah pikeun itu imro'ah bikulli habatin kusaban-saban siki minal qomhi tina gandum hasanatan kana kahadian wa maha jeung ngalebur Allah anha ti imro'ah sayyatan kana kagorengan wa rafa'a jeung ngangkatkeun Allah lah ka imro'ah darajatan kana darajat ya kieu sautangeun hei Siti Fatimah lamun Allah ngersakakeun
eta batu panggilingan teh bakal muter ku soranganna. Tapi sing ingat kunaon anjeun kudu nutuan, anjeun kudu ngagiling, anjeun katungkul kasibukeun ku pagawean imah, nyangukna, ngepelna, ngagigihanana, beberes imahna. Cek Rasul tah eta kabehana teh jalan ti surgaeun anjeun. Jihad anjeun teh di dinya tina nutuan kacang, tina ngabaresan imah, tina ngepel surga anjeun teh dinya. Jihad anjeun teh dinya. Naon margina? Lantaran Allah bakal nulis kana saban-sak pikeun anjeun kana saban-saban kahadean. Jeung Allah ngiparatan ka anjeun kana pirang-pirang kagorengan. Jeung Allah ngangkat derajat anjeun tina sababiah anjeun geus turut taat kana jadi salaki. Maka isukan ente jadi pamajikan teh ka salaki teh kitu. Ku salaki dipangulikeun nya bae, anda dipangulikeun ulah kehayang. Karena pi surgana aya dinya. Pi surgana aya dinya. Nikah jeung si Aa. Wah, tidak termasak, capek, berbong, susu, dua lebih, bahekun minyak ke telangka, ya, bahekun amu kenal aku nanti, cara lape orang tadi, eta teh jalan di surga anjeun di dinya, salaki jalan di surga na kasabih tiang apa, anjeun jalan di surga di dinya, jihadna teh di dinya awewe. Sini Fatimah sahawai awewe anu nutuan pikeun salaki maksudna tenang atuh nyieun samaran nya nutuan nyieun samaran jandahar salakina jeung dahar jang budak-budakna setiap siki atawa kacang nu dinaon nu direnos eta teh jadi kahadean pikeun anjeun jeung ngalebur kana kagorengan mun ente keur ngulek sanol cengekna aya sabaraha aya 5 berarti 5 kagorengan leungit di diri anjeun 5 kahadean meunang dikeun anjeun tuh nyan sama teh di surga yulmat nyan sama teh surga jadi lamun tina ieu mah mun tina ieu kan aya keterangan bahwa surga ada di telapak kaki ibu ayeuna mah aya di surga ada di bawah telapak mutu. Nah, jadi dina nikah urang ngabdi kana jadi salah. Jadi tina kacang aya surga, tina coet aya surga, di surga. Tina mutu aya di surga. Tina ngagiling aya di surga. Tina ngepel aya di surga. Tidak pernah berkata lelah ketika melaksanakan perintah. Terakhir ya Fatimah tu istri Fatimah ayu mamroatin aris awe-awewena arokot eta ngesan anu ngesan imroah ngesan indah tohini hadina nalika nutuan na imroah ngesan pamajikan teh nalika ukur nutuan kacang teh pikeun dahar salakina illa ja'alallahu bainaha wa bainan nas kajaba geus ngajadikeun Allah antara mar'ah jeung antara manusia sab'a khonadiko kana 7 pirang-pirang benteng. Ya Allah ya kan. Hebatnya ada surga di bawah mutu, ada surga di bawah coet, ada surga di bawah dahareun jam salaki. Sakitulah yang cekap bapaknya jangan gitu tahun tugas itu biasa dikantorkan